Malah nu paling istimewa di tahun eta lah jawara bologotan nu takadina menganiaya atina sorangan Sayyidina Umar asup Islam. Kangjeng Nabi ngadoa Gusti ampun abdi ieu dakwah titah kenceng saha pendukung Gusti ngan Gusti anu maha uning Allahumma a'izzal Islam Gusti bi umaro cak Kangjeng Nabi. Abdi nyuhunkeun keagungan Islam ku Umar. Sebab Umar teh jawara. Sayyidina Umar teh lain lalagannya nama lamun nampiling kelenger. Lamun nampiling jelema teh kelenger geus pokona mah cak bayangan Kangjeng Nabi lamun Sayyidina Umar ieu asup Islam mantap asana ieu. Geus pokona mah istimewa asana Islam. Kangjeng Nabi ngicelak bae ngadoa ka Gusti Allah. Hayang Sayyidina Umar keur bejeunanya teu hokalar kitu. Mabok aya di nyana. Judi aya di nyana. Wah, leungeun ge geus kecekel ku sorang. Leungeun ieu pepeuteyanana. Alah jawara di urang mah meureunan kunya dipotongkeun doang. Dipotongkeun ku Sayyidina Umar mah hareunges jasa Sayyidina Umar. Kumis lagi kumisna Sayyidina Umar mah ti dieu ka dieu. Dicaritakeun ku ahli tafsir ti dieu lempeng tadi belot ka dieu. Assalamualaikum. Neruskeun lalakon soal Yahudi anu begitu kejam luar biasa terhadap para mukminin mukminin. Tahun kelima bulan Rajab, sahabat luar biasa dianiaya ku para Yahudi. Sehingga Yahudi nyen komplotan-komplotan, musyrikin Mekah disundut ku Yahudi supaya nyen tiap kabilah teh diperketat. Kabilah teh kudu diperketat masing-masing kabilah. Andai kata satu kabilah aya nu asup Islam, geus sikat kabeh. Tanggung jawab per kabilah. Musyawarah antara Yahudi jeung musyrikin Mekah seperti eta musyawarah. Persekutuan jeung persekongkolan Yahudi Mekah jeung musyrikin Yahudi Madinah jeung musyrikin Mekah adalah memperkuat jeung memperkokot tiap-tiap kabilah kudu diperketat ulah aya nu asup Islam. Andai kata aya nu asup Islam, tanggung jawab kabilah menganiaya sampai ngamodaranana. Masyaallah. Lantaran eta musyawarah akbar terjadilah persetujuan ditandatangani ku Abu Jahal CS. Iyo orang kekentong nama kakarak muncul. Nyana langsung nyaritakeun ke berbagai kabilah. Saudara-saudara sekabilah jeung saudara-saudara seagama musyrikin. Waduh. Masing-masing kabilah telah disepakati harus bertanggung jawab apabila ada di satu kabilah seseorang yang masuk Islam harus tanggung jawab untuk menganiaya sampai membunuhnya. Apabila dilaksanakan selamat, tidak dilaksanakan kabilah itu nanti akan dipanggil dan dicaci maki di depan masyarakat banyak. Wah, kok jadi Malayu sih? Tete itu diperhatikan ku kabilah-kabilah. Waktu masing-masing hayan muncul di hiji kabilah asup Islam. Tanggung jawabnya na panggil ku kepala suku. Ya Allah coba-coba asup Islam. Lantaran ieu geus satu kesepakatan lamun aya nu asup Islam kudu dirasehatan. Sen heula mun teu bisa aniaya, mun teu bisa dibunuh. Ieu mah sakadar kami mah sieun kaluluhur urang. Kapten urang, jenderal urang, Sayyid Abu Jahal. Sayyid teh kepala. Hormati Abu Jahal teh eueuh deui panghebatna. Di tengah hormat ka Abu Jahal deuk ka saha deui urang? Waduh. Wayahna Abu Jahal teh kudu dihormat ku urang, sesepuh urang panghebat. Kieu deh. Watuh lantaran geus bagus imanna teh tetep bae nyana iman. Mulai tampilingan, dicaci, dipaki, diciduhan. Diantepkeun sapoe,
Kemudian isukna ditanya deui diseret datang ka aya nu di gunung. Perkobilah aya deui nu asup Islam kitu kene. Perkobilah aya luar biasa ternyata Islam di unggal kobilah geus aya. Waktu penganiayaan tiap-tiap kobilah terjadi rame. Kadenge ku sahabat, ku mukminin, aduh urang can kuat. Lantaran terlalu berat jeung terlalu banyak penyiksaan jeung komplotan manehanana. Ku ayana sakitu urang tetep maning menghindar bae. Yu urang menghindar disebut hijrah awal ka Habsyah. Di negeri Habsyah, Abyssinia ngaranna mun kuari mah aya seorang raja ngarannya Raja Negus. Nah ialah raja anu adil cek Kangjeng Nabi, raja anu jujur. Setiap jelema nu datang ka nagaranya nah ieu kunyana selalu diperhatikan. Jung berangkat ka ditu, berangkatlah untuk menyelamatkan agama 15 jelema. Hijrah pertama ieu tahun 5 tahun setelah Kangjeng Nabi diutus. Angarkeun Islam teh kos kieu peurihna. Saha nu pertama hijrah? Hiji Sidina Utsman bin Affan beserta istri putri Kangjeng Rasul nu ngaran Ruqayyah. Kadua Abu Salamah beserta istri Ummu Salamah. Katilu Abu Sabrah beserta istri Ummu Kulsum. Nomor kaopat Amir bin Rubai'ah beserta istri Siti Laila. Nomor kelima Abu Huzaifah bin Za'mah beserta istri Sahlah. 10 tah 5 jeung pamajikan-pamajikanana. 11 Abdurrahman bin Auf, 12 Utsman bin Maz'un, 13 Mus'ab bin Umair, 14 Sahal bin Bayda, 15 Zubair ibnul Awam. Berangkat melalui pantai utara. Didinya aya parahu. Disewa parahu untuk menyeberang ke daerah negara Abyssinia. Langsung berangkat, salamet datang ke ditu, mohon ke kepala suku di negara Abyssinia untuk nyilih dan ditanya dan ditakonnya nyalametkeun. Lantaran ieu jelema gede kabeh, sedangkan di negara Ethiopia di Abyssinia eta adalah keur meujeuhna serba ratrit kekurangan. Nyana cicing teh lain di kota sebab nyalametkeun agama, rempang lamun cicing di kota. Cicing teh di tebing gunung. Sedangkan ieu kapan tokoh Mekah. Bayangkeun coba Sayyidina Utsman tokoh, Abu Salamah tokoh, Abu Sabroh, Amir. Ieu bangsa tokoh-tokoh kabeh nu biasana hirup teh rada mewah di kota, kuari cicing di hadapan gunung beserta keluarga. Bisa dibayangkeun ku urang. Aduh, saaya-aya hirup, tapi nyana nyalametkeun agama. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan balik deui. Tekuat lantaran suplean makanan. Di negara eta teu peduli terhadap eta ngan sakadar aman doang. Jeung can dibejakeun ka Raja Negusna bahwa aya serombongan tokoh-tokoh Mekah nyalametkeun. Cukup ditopangku di handap doang, minta izin teh ngan caukeun datang ka camat doang, mun kuari mah teu datang ka bupati-bupati acan. Cicinglannya di hadapan gunung hanya 3 bulan, lain tekuat nanaon makanan teu aya, roti geus beak, korma geus beak, kacang geus beak. Meuli bebekalan ka kota rada jauh. Musyawarah cek Sidina Utsman jeung Abdurrahman bin Auf jeung Utsman bin Maz'un, urang balik bae heula, maksudna ke urang ka dieu deui. Urang neangan jelema nu loba abeh urang ngatur strategi ngeunaheun jang paranti ka pasar aya, jang paranti ngalacai aya. Nah, urang utar atur, yuk balik heula setelah 3 bulan. Ternyata begitu balik beuki parah di kota Mekah teh, pemboikotan tentang perekonomian. Lamun aya nu meulina mukmin, ulah diladenan. Lamun ngaladenan pembeli mukmin, dianiaya nu ngajualna. Datang ke kos kitu ieu lain ngalakon di Mekah teh emang kumaha. Lamun kanyawan perkobilah teh aya nu asup Islam, laporan ka kepala suku. Sanggeus laporan ka kepala suku, saha pedagang di dinya di kobilah eta. Lamun aya nu meuli ka dinya ngaladenan, ieu nu disiksa, teu meunang dibere balanja asam. Ya Allah ya Rabbi. Otomatis mukminin menghindar atuh ieu mah. Sanajan campur baur ge balanja teu meunang, nanya teu bisa.
nu aya penganiayaan, geus sabaraha nu korban, geus pubuh anu barangep mah beungeut geus loba jasa. Anu leungit dicicikeun, geus loba jasa. Nah ieu nyalametkeun di Syib ngaranna tah. Syib teh nu kuari daerah Syibul Amir, Syib Amir belah dinya eta teh daerah muslim. Mun urang kungsi ka Mekah mah tah Syibul Amir eta teh di dinya. Syib Amir, urang lembur mah nyebutna Syib Amir. Di mana berkata tempat Syib Amir? Geus teh nyawa kaler kidul bukan Syib Amir. Eta tempat mukminin baheula di dinya. Anu geus ka Mekah mah rada lemeng-lemeng di mana Syib Amir teh nyaho. Di dia Maulid Nabi lewat lurus eta karena Syib Amir. Lamun belah dia ieu palag tah. Dia pasar paranon kitu ngaranna pasar seng baheula mah ieu ka dieu naik ieu palag. Ieu palag Godim. Turun ka dieu saeutik palag Jadid ngaranna. Mun lurus ka dieu Mispalah ngaranna tah. Mun naik ka ditu ka jurusan kerajaan Ziyad Sud ngaranna. Teuh gitu. Sekali-kali ulin atuh ka ditu. Ya kerja ritakeun Mekah we mana tempat Syekh Nawawi kanyahoan ku urang di mana baheula Syekh Nawawi ayana nyaho aya dina sejarah anu ieu kuari Syibul Amir tadi dia tempat Kangjeng Nabi eta teh gunung leutik baheula kuari ge masih gunung keneh kamari ieu mah masih gunung keneh tahun 90 genep masih gunung tah begitu tahun 9 genep di papasan jadilah hotel-hotel di atas gunung, atas bukit. Kuari masih rada nggak bukit. Pantai Mekah mah wadi. Baitullah mah wadi teh artinya lembah terendah. Jadi luhur gunung ini kan. Jadi gunung di kahanap gitu. Iya Baitullah. Jadi lamun hujan teh caina kadinya banjir. Iya gunung. Baitullah ayeuna di handap. Takos kitu tah bayangan teh. Jadi dia teu bisa ka dieu mukminin teh misah. Kanjeng Nabi encan aya instruksi perang di Mekah mah tetep cak Gusti Allah fastaq bima tu'mar wa a'rid 'anil jahil. Saat keur meunjeunah rid tugas Kanjeng Nabi malah kudu ngajaharkeun dakwah. Muhammad ulah sieun-sieun kuari. Tetap bejakeun ka tauhidan teh, bejakeun sampaikan karisalahan teh, pangeran teh hiji nu ngadamel langit jeung bumi. Sampaikan bahwa anjeun teh sebagai rasul Allah. Anjeun Nabi tetap nyampaikan. Di mana bae ku ari nu tadina ti imah ka imah bebeunanganna hanya setik begitu Kanjeng Nabi pasta bima tumar luar biasa dukungan teh. Malah nu paling istimewa di tahun etalah jawara bolongkotan. Nu tadina menganiaya atina serangan Sayyidina Umar asup Islam. Kangjeng Nabi ngadoa Gusti abun abdi ieu dakwah titah kenceng saha pendukungna Gusti ngan Gusti anu maha uning. Allahumma a'izzal Islam Gusti bi Umar cak Kangjeng Nabi. Abdi nyuhunkeun keagungan Islam ku Umar. Sebab Umar teh jawara. Sayyidina Umar teh lain lalagannya nama lamun nampiling kelenger. Lamun nampiling jelema teh kelenger geus pokona mah cak bayangan Kanjeng Nabi lamun Sayyidina Umar ieu asup Islam mantep asana ieu. Geus pokona mah istimewa asana Islam. Kanjeng Nabi ngicelak bae ngadoa ka Gusti Allah. Hayang Sayyidina Umar keur bejeunanya teu nyaho kalar kitu. Mabok aya di nyana. Judi aya di nyana. Wah, leungeun ge geus teu kecekal ku sorang. Leungeun ieu pepeuteyanana. Alah jawara di urang mah meureunna anu nya dipotongkeun doang. Dipotongkeun ku Sayyidina Umar mah harenges jasa Sayyidina Umar. Kumis dage kumisna Sayyidina Umar mah ti dieu ka dieu. Dicaritakeun ku ahli tafsir ti dieu lempeng tadi belot ka dieu. Jadi kurang bisa dibayangkeun pohara jasa Sayyidina Umar. Anu di pasar kemis anu dikitukeun tah Umaran tah mah. Gede. Liang irung teu kadel. Liang irung sakitu gede teh kada kumis Sayyidina Umar teh tadi lempeng gede di dieu ka dieu. Eta Sayyidina Umar eta. Ieu dicaritakeun dina tafsir. Di dieu godegan ka dieu. Sionggot datang ka dada ka dieu. Matana pureulek hideung, irungna gede. Kulitna hideung. Hideung teh lain hideung datang cara Ethiopia, hideung Arab teh hideung.
carang seri. Panas lagi jawara sering seri mah jore. Jawara tapi sering seri hehe. Jo, tuh ome budak atuh. Jawara sih. Anu liwat. Kenyawan di luar naon jenis. Itu kebayang kurang pohara jasa Sayyidina Umar dapat itu Masya Allah. Hiji kumisna gede mulintang. Kedua jenggot tersempong. Katilu dedeg pangadeg jangkung luhur. Nomor keempat seragep hidung. Yang carang seri Sayyidina Umar mah. Mun aya nu liwat cukup bae. Eta Umar. Asana eueuh. Lantaran Abu Jahal kan paling pakai kasihan teh Sayyidina Umar. Abu Jahal geus ngomong, aduh ulah be Umar atuh Islam teh. Aing lamun Umar atuh Islam, aduh. Aing ge kanyana mah rada geum. Permainan mah sarua jeung aing. Cuman jotosena. Begitu instruksi Kanjeng Nabi hijrah kedua berjumlah 82 ditambah jeung awewe 18 encan budak-budak marilu deui di antarana hijrah kedua ieu tokohna Ja'far bin Abi Thalib paman ku anjeun beserta istri Siti Asma bin Umais. Nomor kedua Miqdad bin Aswad, nomor ketilu Abdullah bin Mas'ud, nomor keempat Ubaidillah bin Jahaz beserta istri Ummi Habibah, nomor kalimana ya sederetan orang-orang Yaman nu datang ke Mekah. Setelah datang ke Mekah asup Islam kabeneran dek rencanakeun hijrah ke Habsah kedua ditilukeun ku Kangjeng Nabi. Orang-orang Yaman anyar asup Islam jung milu ka ditu salametkeun agama cek Kangjeng Nabi. Berangkatlah ka ditu salah sahiji dulur dari Sayyidina Umar nyilu dek mana sih? Masing-masing lain masing-masing dekat mana? Kieu bae ka kakak atunya kelan agama nenek moyang. Kula mah geus iman ieu ka Kanjeng Nabi Muhammad. Geus urang masing-masing dicekol eta luhurna tampiling cabut buak nger bae. Ngagoler dirinya diantepkeun ku Sayyidina Umar. Modar sia. Ngalawan ka aing. Wah, korban hiji. Abinya na terus bentah. Eueuh, Sayyidina Umar kira-kira lompat ka imah ngonci maneh. Isuk dek berangkat. Sayyidina Umar kadinya dengar. Di deuleung aya teu atau budak. Eueuh cacag bae mun aya cacag siapa wae. Eueuh padahal direkam. Aman. Nyana bebeja. Kula dianiaya ku kakak. Barana kitu kula ieu moal kuat asana hirup dek milu bae lah hijrah teh. Oh, geus teu masalah. Berangkatlah hijrah nu tadi milu jeung ieu lah rombongan nu kedua. Tokoh-tokoh Mekah anu pilihan otakna anu tadina milu utar atur strategi negara ku ari nyilih. Ja'far bin Abi Thalib tokoh Mekah anu sangat luar biasa, otakna cerdas. Lantaran Injil teh nyana tawar. Perekonomianana pesat jasa, pusat kota Mekah teh dikuasai adalah ku Abu Thalib. Lain letik-letiknya Ja'far bin Abi Thalib teh lain letik-letik jelema, tapi nyana menghindar. Sabodo geus, urang mending nyalametkeun agama teh. Dua Miqdad. Strategis Mekah teh urusan pertahanan Mekah teh ketika nyana hiji jeung Abu Jahal jeung tokoh Quraisy, Miqdad ieu paling jajaran depannya. Paling ditakuti ku musuh-musuh ketika aya huru-hara lantaran nyana adalah sebagai panglima Miqdad ge mengasingkan diri sarua bae. Nomor katilu Abdullah bin Mas'ud sebagai pengusaha terbesar saat eta. Abdullah bin Mas'ud teh mun aya nanaon jelema mohonna ka manehanana nyanalah anu ngembangkeun perekonomian di kota Mekah lantaran nyana nyalametkeun agama ditinggalkeun Mekah. Bayangkeun ku urang-urang kakarak boga beca bae ge wani. Geus teu bisa ninggalkeun imah-imah acan. Da ka mana mah aje? Ngaji ka Cilongok. Ieu urang ngaji. Ah, ieu ngabeca ieu, riweuh ieu pelekna, bengkok ieu.
Teu bisa nyalametkeun agama ku bengkok beca aja. Deuleu Abdullah bin Mas'ud. Ditinggalkan onta, ditinggalkan segala rupa perekonomian dunia menguasai. Tinggalkan. Kitu kene Ubaidillah bin Jahaz. Kitu kene sederetan anu lain. Tokoh pertama berangkat hijrah kedua. Tak kakarak meminta izin ke raja. Terketahui oleh raja bahwa ayat tokoh-tokoh Mekah anu hijrah teu bebeja nyalametkeun agama, pajar teh hijrah teh dek dagang bae. Geus bae teh nyahuan raja negus. Res Kangjeng Nabi terus dakwah leletikan jadi gede di Mekah teh. Sabaraha taun eta di ditu hijrah teh? 5 tahun lain saeutik-eutik tahun. 5 tahun PT di Abyssinia teh. Nah, Kanjeng Nabi instruksi hijrah. Kuari ke Madinah lantaran geus teu kuat jasa. Tahunan eta pan Sayyidina Umar asup Islam. Mulai rada buka dada Kanjeng Nabi. Asal ngomong Islam di tukang geus aya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dipanggil ku Abu Jahal. Umar, lalakon ieu kunaon kok bisa jadi asup Islam ge? Cek Sayyidina Umar teh sakumaha ka nyaho kula ieu encan aya ayat-ayat anu dibacakeun haju ngarteg hate. Kula dibacakeun Taurat, dibacakeun Injil biasa-biasa bae, tapi begitu dibacakeun Quran, Masya Allah. Cek Sayyidina Umar ieu mah lain lalagaan. Kula dibacakeun Toha, asana nyeresep kana hate. Dibacakeun deui surat Maryam nyeresep ka jero hate. Dibacakeun deui Yasin nyeresep mantakah kula mandukeun ka asup Islam bae ka jeung Umar. Tapi awas ya, urang ulah perang. Tapi eta cek Sayyidina Umar. Waya perang bae. Antara eleh jeung menang, pokona mah mun di dieu menang, di dieu eleh. Mun dieu eleh, di dieu menang. Pon kitu amat. Tidak Umar. Jawara mah kitu bae di mamana ge ngomongna. Kitu bae jawara mah. Mulai kadenge Sayyidina Umar asup Islam, harus luar biasa. Tadina Sayyidina Umar teh langsung datang ke Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi keur mejeuna jeung sahabat. Muhammad, ya Rasulullah, Umar datang ka ajeun henteu. Sedangkan ieu pan geus dikieu-kieu bae tah pedang. Jak sahabat teh, ya Rasulullah menghindar bae Umar antep. Antep. Beuki datang, beuki deukeut. Datang di hareup kitu. Kanjeng Nabi di dieu. Sahabat kabeh, asana ieu mah. Geus di dieu kabeh tah. Muhammad asan. Eta kunaon pedang? Je, cak sahabat pedang ragan. Pedang raga datang gusruk bae ka hareup. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah. Ku Kanjeng Nabi terus diangkat, dipeluk ku Kanjeng Nabi. Sahabat kabeh carari kabeh. Anu luar biasa. Lantaran tokoh lain leutik tik tokoh Sayyidina Umar mulai napas Islam rada gede. Luar biasa. Tah Kanjeng Nabi ditinggalkeun ku para sahabat lu tadi, tokoh-tokoh Mekah teh kuari aya deui kalang dada anu luar biasa. Iyalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Mah Sayyidina Umar kuari nu kokoar mah Kanjeng Nabi nama saeutik kokoarna Sayyidina Umar nu gede. Asal aya naon mah cek Sayyidina Umar dakni ya Rasulullah. Tinggalkeun kula nu tanggung jawab. Beung. Geus kok kitu bae Sayyidina Umar Madinah Bukhari-na ge dakni ya Rasulullah. Mun aya naon ngomong musyrikin dakni. Serahkeun kula maksudna dakni teh. Gas kula mah. Beung. Kanjeng Nabi ge eta teh nu sibuk asal aya naon mana keula tenang mar tenang. Ulah kayu ge. Asal Kanjeng Nabi berangkat Sayyidina Umar di dieu. Asal musyrikin rada kenceng bae toel dakni. Eta urang lamun kok kitu hirup resepnya. Ieu lamun aya jawara aju jadi kalang dada kiai, masyaallah. Atuh pan ieu mah jawara nangan teu ngegel doang. Sawareh tapi. Ieu teh Sayyidina Umar lain lalagaan. Masyaallah dina Bukhari geus dijelaskeun dakni ya Rasulullah. Serahkeun ka abdi, tinggalkeun. Ku abdi geus tuan mah ka tukang. Mantak asal aya Kangjeng aya Sayyidina Umar musyrikin. Ungkul nih ya.
Mau bisa. Mulai harus tepati ngaganggu teuing. Nah, Kangjeng Nabi rada aya napas. Terus dakwah tapi penganiayaan anu luar biasa. Sayyidina Umar ge hampir teraniaya. Sayyidina Umar rusak itu gagana geus dikakalakeun. Komo Kangjeng Nabi mah ku Abu Jahal. Dek dibulupan waktu di open barkeun ge. Saha anu menangkeun Muhammad? Hirup atau pae? Diberes 1000 onta. Eta teh kapan di Mekah memang hijrah tah. Mulai kuari Kangjeng Nabi siap hijrah. Gancang caritana hijrah lah ieu masih keneh nu kitu hijrah kedua masih di Abyssinia keneh. Nah ieu mah dek nyaritakeun lanjutan ayat anu kamari la tajidan asyaddan adawatan lil ladzina amanu yahud. Yakin anjeun Muhammad bakal manggihan ka pangkawarah-pangkawarahan musuh nu ngamusuhan ka jelema anu iman teh adalah Yahudi jeung musyrikin. Al yahuda wal ladzina asyraku wal manggih Muhammad pangkawarah-pangkawarana pangbiadab-biadabna Yahudi. Mantak ke Kangjeng Nabi sing hade Yahudi mah ma qalla yahudiyun bi muslimin illa hamma biqatli. Henteu pati duduaan Yahudi jeung Muslim kecuali di jero hatena boga maksud dek kabunuh bae di mana bae. Iraha bae di mana bae kitu bae Yahudi mah. Asal duduaan bae jeung mukminin jeung muslimin, endek ngabunuh bae. Mantak moal eureun-eureun Yerusalem. Moal eureun-eureun Yahudi Bani Israel. Moal eureun-eureun di Gaza lantaran Yahudi geus persekutuan jeung Nasrani Amerika. Moal eureun tah mah. Di awal geus dicaritakeun lantang nanti tu walan tabdo angkal Yahudi walan Nasara hatta tattabi'a Yahudi. Antak cek Kangjeng Nabi mah qalla Yahudiyun bi muslimin ila hamma biqatli. Tepati duduan Yahudi jeung muslimin kecuali nya nama deuk nagara kebae. Tayyalah Kangjeng Nabi menghindar ka Madinah ngan aya ayat nu selanjutna wala tajidanna aqrabahum مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. Yakin anjeun bakal manggihan Muhammad kana pang deket-deketna manusia dedeh jeung nyaahna pang nyaah jeung pang dedeh-dedehna. Ka jelema anu iman sabalikna nu tadi mah manusia nu pang bangkawarah-bangkawarahna. Kuari mah manusia nu pang dedeh-dedehna nyaeta jelema anu ngaromongna inna nasoro kami mah agamana nasoro nu ieu dalika nu mantaknya na boga kadeudeus boga kanya pohara jasa ka jelema mukminin bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Sebab Nasoro eta mah di antara maranehanana aya ulama-ulama ahli Injil, aya tukang-tukang ibadah, aya pendeta-pendeta jeung wa annahum la yastakbirun. Nasoro eta mah henteu takabur ku turunan, henteu agul ku payung butut. Nyana mah rendah diri, tawadu, muncek Allah bener-bener mencek Allah salah-salah. Henteu nyalahgunakeun ayat-ayat Injil. Mun dina Injil bakal datang Muhammad nyana keur ngarep-ngarep. Mun dina Injil dijelaskeun bakal aya Al-Qur'anul Karim nyana keur ngarep-ngarep. Ieulah Nasoro ieu. Bakal kapan ngingke ku anjeun Muhammad. Kangge mantap Kangjeng Nabi begitu hijrah teh ka Madinah, sanggeus hijrah mulai aya perseteruan jeung Yahudi. Didinya perang Badar Kangjeng Nabi, sanggeus perang Badar kucar kacir kapan musyrikin jeung Yahudi teh. Perang diawali ku perang Badar, sanggeus perang Badar selesai. Tokoh-tokoh Quraisy teh terbunuh di antarana Abu Jahal terbunuh. Jeung tokoh-tokoh nu lain, wah Islam Masya Allah luar biasa. Musyrikin Mekah kuari kesulitan tinggal aya hiji deui ye. Urang teh kuari tokoh urang 17 terbunuh ieu teh di Badar teh. Ku aya sakitu deui tokoh anu hijrah ka ditu urang bunuh kuari mah. Yo urang datang. Musyrikin Quraisy ngutus 2 tokoh.
Nomor kahiji tokoh nu diutus eta adalah Amru ibnul As. Nomor kedua Abdullah bin Rubaiyah. Bihadaya ila Najasyi, dengan membawa hadiah-hadiah dipersembahkan kepada Raja Najasyi, ialah Raja Negus. Maksudnya liyaruddahum ilaihi, supaya mengembalikan raja tersebut ke jelema-jelema nu hijrah di Habsyah supaya kembali ke Mekah. Ndek dibunuh ujana kabeh. Ialah rencana jujure jasa musyrikin langsung datang ke negara Habsyi. Senjata langsung datang ke negara Habsyinya na mawa hadiah anu luar biasa lobana maksudna supaya ditanggapi. Datangnya na ke negara Habsyi, langsung berhadapan dengan raja. Sebab cuma tokoh anu luar biasa. Sanggeusna datang ka ditu ka raja. Nyana bebeja, wahai Raja Habsyah, dengan segala hormat saya datang dari negeri Mekah untuk memberitahukan kejadian-kejadian yang unik luar biasa dan mengerikan, supaya anda tahu bahwa qad kharajna fina rajulun safahu quli Quraisy. Di Mekah aya hiji budak ngora, otakna tolol, otakna goblok, nu ngaran Muhammad. Nyana geus hijrah ku ari ka Madinah. Sanggeus sakitu nyana nyieun huru-hara terus selama di Mekah, diacak-acakan kota Mekah kuaris ya. Agama urang diacak-acak ku nyana. Terus di Madinah nyana nyieun kekuatan. Sanggeus nyieun kekuatan, kami perang Badar, kalah kami. Tokoh urang teh ku nyana geus dianggap sauyunan pan. Tokoh urang teh waduh halalancur. Perang eleh urang teh. Kuayana sakitu dengan sangat nyana teh ngaku nabi akhir zaman ngaran Muhammad. Naieu mah saeutik doang ye. Qad bahasa ilaika birahtin min ashabihi. Anjeunna 5 tahun ka tukang pernah ngutus utusan ka negeri anjeun ka dieu ka Habsyah untuk merusak negara ieu. Untuk merusak kaum di dieu. Kutuan raja coba di negara Habsyah ieu. Mungkin nyana geus dakwah geus acak-acakan buah agama di negara ieu. Kula datang ka dieu dengan segala hormat kepada Tuan Raja hanya untuk memberitahukan kekacauan-kekacauan di Mekah dan di Madinah dan kekacauan di negeri Anda sendiri. Dengan demikian, saya mohon kepada Tuan Raja untuk mengembalikan orang-orang yang ngeli, yang hijrah ke negeri Anda supaya langsung ditandatangani. Pulang. Maksudnya mau apa? Akan saya bunuh satu persatu. Untuk membalas Badar. Deui sebab ieu mah lain deui perang teh. Halal hancur kieu geus ku kami bakalna diparehan kabeh. Cek raja keheula. Segala rupa permintaan anjeun ku kami geus kadenge, tapi kami can ngadenge langsung tinu hijrah ka dieu. Hatta nas'alahum, kami dek nanya heula coba ka dieu dek naon. Amaro bihim, marentah Tuan Raja supaya dihadirkan eta nu hijrah ka dieu. Coba ka dieu kabeh. Akhirna dihadirkeun. Tanya ku Tuan Raja. Ngan samemeh nanya Tuan Raja teh faqala lahum. Ngomong ye penggawa Tuan Raja teh termasuk orang Mekah Amr bin As. Deleukeun coba geraknya na. Mun teu akur lah geus ulah loba omong maning usir bae. Ulah kitu cek Tuan Raja. Urang make tata cara jeung kasopanan. Coba hayang naon. Ngabeng-breng raja utusan Mekah di dieu jeung para penggawa-penggawa menteri-menteri di dieu jeung para penggede gubernur bupati hadi. Ditongton ya lain lalagaan di istana kerajaan Najasyi di Abyssinia. Datanglah melalui pintu. Begitu datang kadinya ngabring kabehan make tahiyat anu rapih luar biasa. Sidakap kabehan sanjasa sidakap yastazinu auliyaullah. Cek manehanana mohon maaf
kepada Tuan Raja dan segenap yang hadir di sini, saya sebagai wali-wali Allah mohon maaf izin untuk masuk. Bahasanya kos gitu tah. Kami adalah wali-wali Allah, mohon izin untuk diberi izin masuk. Cak eta nuduhan tuh ngomong wali Allah, pantes sopan eta ka urang. Sopan eta kos kitu geus make tahiyat naon eta lalakon kos kitu. Geus mendingan ulah kebal-kebal barikeun bae geus. Hancur. Tenang. Tuan Raja i'zadu lahum. Izinan. Dengan kumaha bae caranya bertahiyat bertata krama silahkan. Asup. Eta kakak di pintu gerbang. Begitu asup, marhaban bi auliyaillah. Cak Tuan Raja. Selamat datang. Berbahagialah kepada wali-wali Allah. Cak utusan teh panggilan. Jeung dipake kahaya. Gitu ali. Ulah nyebut wali apa? Ih, naona. Setan gitu. Tenang. Falamma dakhalu alaihim salamu barang arasub kabehan urug salam. Assalamualaikum. Sopan luar biasa. Raja can ngajawab lantaran can Islam ngan tungkul doang. Tungkul tetep. Mulai di dia ayat sifaqala rahtu minal musyrikin ayyuhal malik. Ala nara anna sadaqna annahum lam yuhayyuka bitahiyyatika allati tuhayyu biha. Lain takula geus jarita bahwa sing hade lamun lain make tata krama nu biasa dipake tata krama ka Gusti ka Tuhan. Tah ieu teh pan teu sambarangan, berarti jangan geus kalawan ka urang. Geus kieu mah lain sambarangan tamu nu kos kieu mah ulah dibere lembar, mending usir bae. Sababnya anak geus make tata krama nyana sorangan teu make tata krama nagara urang jeung agama urang. Mending usir bae. Eta kaum kabeh gubernur menteri na ngaromong kitu kabeh. Ngan raja doang henteu. Utusan Mekah kitu, menteri-menteri na kabeh, penggawa-penggawana kari itu kabeh. Geus ulah kebal-kebal mending usir bae mah bahaya ieu mah hileud. Gila dia mah bahaya. Tapi Tuan Raja tenang heula. Urang dengikeun heula kalem bae. Faqala lahum al-malik Tuan Raja ma mana'akum an tuhayyuni bi tahiyyati. Kunaon anjeun teu make tata krama nu sok biasa dipake tata krama ka kuring. Make tata krama cara-cara urang dina Injil kunaon teu make kos kitu. Qalu cek rombongan Mekah nu hijrah ke inna hayyainaka bitahiyati ahlil jannah wa tahiyatil malaikat. Kami kuari geus berubah make tata cara penghormatan ahli surga jeung penghormatan malaikat. Wah, eta tegep jasa ngomong. Di hareupeun raja, disaksianku seluruh penggede tapi tegak ya eta. Atuh moal nyalametkeun agama kadi itu lamun henteu agama nu dibawa misina. Lamun urang mah kuliah peleng kos kitu teh. Ieu mah henteu. Kami geus berubah make tata krama geus lain make tata krama cara tata krama nu biasa. Kami make tata krama bi tahiyati ahli jannah wa tahiyatil malaikat. Cek kerajaan Najasyi ma yaqulu sahibukum fi Isa wa ummi. Coba. Salah seorang di antara anjeun maju ke hareup dek ditanya heula-heulanan ulah waka nyaritakeun tahiyat ahli surga jeung tahiyat malaikat. Dek ditanya heula kumaha coba tentang sahib anjeun mengenai Isa jeung ibuna coba. Tolong dijabarkeun saha eta Isa. Ja'far bin Abi Thalib maju ke hareup cek Ja'far Isa adalah huwa Abdullah wa Rasuluh wa kalimatullah wa ruhum minhu alqaha ila Maryam al-Azra. Isa adalah bukan Tuhan. Isa adalah hamba Allah dan utusan Allah. Dan Isa adalah kalimatullah dan ruhum minallah. Yang dilahirkan oleh Siti Maryam al-Azra. Bukan Tuhan. Masya Allah. Eta dihareupeun Kristen eta. Anu dua teh utusan udah ngabunuh. Sikat habis. Tenang.
Masya Allah. Pohara ku gagah-gagah tinggi Ja'far teh. Ke kerajaan Najasyi, coba tolong jelaskan tentang Maryam. Siapa eta Maryam? Ia annaha al-azra'ul batul. Maryam adalah seorang wanita perawan yang murni, yang bagus, yang berpangkat siddiqah. Dia adalah bukan istri dari Tuhan. Dia bukan anak Tuhan. Dia adalah hamba Allah yang diangkat oleh Allah menjadi siddiqah, bukan siapa-siapa. Jawaban Anda begitu tepat, benar itu Ja'far bin Abi Thalib. Sanggusna gitu Raja Najasyi turun ke handap nyopot kayu. Copot kunyana kayu dikiekeun. Diacungkeun, dikiekeun eta kayu. Cek Raja Najasyi, ma zada sahibukum ala ma qala Isa qad hadha ud. Teleuwih nanaon Isa nu kumaneh dianggap pangeran-pangeran teh ngan sakadar seperti kayu ieu. Sarua bae Isa makhluk, kayu ieu ge makhluk. Jelema nu ngucapkeun di hareup nu bernama Ja'far bin Abi Thalib nyaritakeun tentang Isa dan Maryam persis sakumaha nu aya dina kitab Injil, teu leuwih teu kurang. Berarti bener ieu jelema. Kabeh garang tuh. Ko raja kieu amat ieu. Waduh. Akhirna pakarihal musyrikun, kabeh belu musyrikin kana ucapan tuan raja. Wa taghayarat wujuhum, berubah kabeh borok hampir nyerang ka tuan raja. Tenang cek tuan raja. Urang teh kuari kieu sportif. Naon anu aya dina kitab Injil jelaskeun, bener cek Injil, bener berarti salah cek Injil salah. Dina Injil dijelaskan bahwa engke bakal aya nabi akhir zaman anu ngaranna eta adalah Muhammad. Ja'far geus ngajelaskeun. Sifatan-sifatan Muhammad Ja'far geus ngajelaskeun. Tentang keberadaan Isa adalah Abdullah wa Ruhullah, Ja'far geus ngajelaskeun. Tentang Siti Maryam hanya seorang wanita perawan yang kemudian diberi oleh Allah siddiqah, kemudian punya anak yang bernama Isa. Dia menjelaskan, Injil menjelaskan seperti itu. Kenapa kamu mengada-ada? Sarungkul deui kami ngaranna raja. Kalem geulana. Sok memaksakan diri. Ulah sok memaksakan diri. Cek tuan raja Iqra'u, coba bacakan sababaraha ayat anu mengenai tentang keberadaan Muhammad. Ja'far bin Abi Thalib langsung ke hareup macakeun Al-Qur'an surat Maryam. Dibacakeun ku Ja'far, sanggeus dibacakeun ku Ja'far careuri kabehan, terutama tuan raja. Sebab di jerona aya bahasa kisisina wa ruhbaniyah. Sarua jeung ieu kebenaran dina ayat ieu nyaritakeun penjabaran pembacaan Ja'far bin Abi Thalib anu kamari dijelaskan bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Cek jeta raja teh ieu bener lain lalagaan. Sahabae anu nyalahgunakeun Injil sing hade ieu nu asli nama kieu. Eta utusan nu teh Mekah teh, utusan teh Mekah geus dijebi be. Kandas dia. Muhammad ieu sihirna ku hebat-hebat teuing. Datangkan di negara batur ge haju percaya kieu. Teu beres ieu Muhammad ieu. Nyana Noel bae. Tuan raja. Karena situasi tidak mendukung, situasi tidak kondusif. Naon eta kondusif? Aing geus teu nyaho. Saya pulang aja. Tidak beres, tidak beres. Ya udah, kamu pulang sana. Sampaikan kepada orang-orang Mekah bahwa orang-orang yang hijrah ke Habsyah, ke Abyssinia, saya sebagai rajanya tolong salamkan bahwa utusan ini adalah benar sekali dan Muhammad itu adalah betul-betul nabi akhir zaman. Ulah loba ngomong kan raja. Ulah dikembangkeun tah ngomong ke situ tah. Geus, sama tinggal. Pae ya. Sial ceuk. Aing mau hadiah. Hadiah itu punya dicokot. Nyana aku situ. Masya Allah. Akhirnya Raja Najasyi
lantaran aya utusan ti Madinah supaya mengembalikan orang-orang yang hijrah ke negeri-na. Maka Raja Habsyah maca sanggeus maca surat ti Kangjeng Nabi, dikumpulkan sebanyak orang yang tadi hijrah 82 laki-laki kemudian 18 wanita disertai dengan wanita budak-budak jeung rombongan-rombongan ti Yaman. Dibejakan ku kitu naon ngaranna raja bahwa Anda ini segeralah pulang ke Madinah dikawal dengan pengawalan yang ketat oleh pengawalan negeri kami sebanyak 80. Dikawal ku 80 cek sakalabat 70 pengawalan. Dikawal. Mulai naik kapalna supaya salamet kabeh dikawal. Datanglah ke Madinah dengan pengawalan yang ketat. Diawali di kitu ngaranna dikawal ku 70 bala tentara datang salamkeun cak Raja Najasyi kula sebagai raja anu geus ngamankeun ieu umat Muhammad ka negeri kami. Alhamdulillah eueuh nanaon cuman aya nu maot satu, ialah maot masalah sama maut biasa wungkul istri daripada Ummi Habibah, suami daripada Ummi Habibah, manehanana maut di Abyssinia. Nah ialah cuman satu yang meninggal. Maka dengan demikian amankan di jalan, diamankan ku 70 bala tentara sampailah ke Madinah. Diserahkan sampai ke Madinah ya salam di Tuan Raja Negus Habsyah dengan salam rendah hati. Beliau telah masuk Islam, telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan saya supaya menyampaikan syahadatnya kurang lebihnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kangjeng Nabi ngadua, Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Dukungan anu luar biasa. Nah, begitu datang, kita sampaikan salam. Terus eta Kangjeng Nabi didinya macakeun surat Yasin, nuzilat fi wafdin Najasyi al-qadimin alaihim min al-Habsyah, qara'a alaihim surat Yasin. Kangjeng Nabi macakeun caralik wahai utusan Raja Najasyi sebanyak 70 kali kala di dieu. Dari kabeh ye anu mantes hijrah caralik kala di dieu belah katuhu anu mantes hijrah Sayyidina Utsman, Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib caralik. Di dieu utusan-utusan Raja Najasyi anu mantes ngawal kali. Kangjeng Nabi dihareup kupingkeunnya ku sadayana Kangjeng Nabi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Terus datang kami cariri. Iyalah ayat anu dibacakeun ku Kangjeng Nabi ka utusan. Sampaikeun ayat eta ka ditunya engke di mana anjeun parulang. Mentat wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul tara ayunahum. Begitu ngadarenge eta utusan-utusan ti Raja Najasyi termasuk anu digambarkeun alladzina qalu inna nasara. Begitu ngadengekeun kana urayan surat Yasin ti Gusti Kangjeng Rasul, tara ayunahum kadeuleu mata-matana teh tafidu minadami, ngaberbai careri luar biasa. Sedih menang anugerah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Beserta para kaum muslimin mukminin anu tarikh heula arasuk Islam nage ngadengekeun surat Yasin teh harita careurik kabeh. Tafidu minad dammi mimma arafu minal haqqi lantaran nyahueun bahwa ieu teh bener.
Tesi kandungan Al-Quranul Karim nu dicaritakeun dina kitab Injil teh adalah bener. Didengekeun ku manehanana nu bakal disampaikan ka Raja Najasyi kuluna nyana ngomong di hareupeun Kangjeng Nabi. Rabbana atina pangeran abdi sadaya bere abdi Gusti sodak nabi-nabi gawa kitabika. Nah bener ke nabi sadaya ka kitab Gusti jeung ka nabi Gusti jeung ka kitab Gusti faktum nama asyahidin Gusti abdi mohon dicatat dibarengkeun jeung jelema-jelema anu nyaksian anu ngabalalanerkeun kana Kangjeng Nabi jeung kana kitab Quran. Wa qalu jeung ngaromongan cenah dina ngajawaban jelema-jelema anu nyengserikeun kana Islam. Saat eta rombongan-rombongan negara Najasyi arasup Islam tadi dipantau ku Yahudi dipantau ku musikin Mekah ai praktek sugante ama pemantauan eta teh bakal ngangeunahkeun lantaran dianggap ku Yahudi teh bakal ngadukung agama Yahudi jeung agama Nasrani tapi ternyata orenganan mawa misi asup Islam atuh dijejele atuh disenserikeun atuh dianiaya hampir kena penganiayaan di bait Yahudi cek manehanana kulawan tarol teuing anjeun ti nagara besinia nu sakitu jauhna ka dieu sugan teh mangan seukur endek naon kitu ngaping doang. Tapi ternyata orang anjeun teh ngalepaskeun agama nenek moyang anjeun ku boloon teuing ku tolol teuing ku goblok teuing. Atuh kunaon mimilu ka agama anu anyar tolol. Dijawab ku manehanana malana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqq. Malana wa qalu cek maranehanana malana naon atuh ka kami kabehan la nu'minu make jeung teu ngimankeun ka Allah jeung ka Al-Qur'an anu diturunkeun ku Gusti Allah da bener Al-Qur'an tegese Qur'an ailamani lana minal imani mau jadi mubtadi nu ngahalangan ka kami kudu teu iman mah lantaran ayat tanda-tanda kebenaranana Muhammad kebenaran Al-Qur'anul Karim. Wa nafmau ayyudkhilana rabbuna ma'al qaumis sholihin. Harapan kami eueuh deui iwalti pangeran kami Gusti Allah teh ngasupkeun ka sorga babarengan jeung jelema nu saleh kabeh pan urang cicing nyekelan agama Injil nyekelan agama Nasrani nyekelan kitab Injil teh pan urang ge hayang ka sorga sedengkeun dina kitab Injil geus dijelaskeun bakal aya nabi akhir zaman ngaranna Muhammad kitabna kitab suci Al-Qur'an lamun bener-bener urang nyekelan kitab Injil hayang ka sorga wani kudu pindah agama ku ari ka agama nu dibawa ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah atuh hayang ka sorga make teu daek pindah. Harapan kami eueuh deui wa nafmau kami ngaharepkeun ayyudkhilana rabbuna Allah pangeran kami ngasupkeun ma'al qaumis sholihin ngasupkeun ka sorga babarengan jeung mukminin. Dijawab ku Gusti Allah فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Cek Gusti Allah, فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ maka ngaganjar Gusti Allah mere pahala Gusti Allah ka jelema-jelema eta bima qalu ku ucapan manehanana dibere jannatin tajri min tahtihal anhar yakin dibere surga nu surga teh geus digambarkeun ku indah-indahna tajri min tahtihal anhar teu gersang surga mah di sisi digigir di luhur di handap cai curcor ka mana-kamana eta kakara gambaran caina doang sebab tina cai bakal segala rupa jadi indah geus cukup bae heula ngagambarkeun keindahan surga tajri min tahtihal anhar bari di ditu teh di alam surga teh lain satahun 2 tahun 100 200 tahun orengan anu khalidina fiha di surga nawazalika eta surga teh jazaul muhsinin babales jelema anu nyieun kahadian kabeh iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah iman ka kitab Al-Qur'anul Karim balik
dunyana ka negeri Najasyi, disampaikanlah surat Yasin jeung berbagai pesan ti Kangjeng Nabi. Balik mantap bae Raja Najasyi maca 2 kalimat syahadat deui ngageleger di nagarana, terketahui oleh seluruh negara. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kacau walau negara di mana-mana. Mendak begitu Raja Najasyi maut, Kangjeng Nabi salat gaib di Madinah. Shalli ala mayyiti Negus An-Najasyi al-gaib. Allahu akbar. Ayana salat gaib teh dimimitian ku Kangjeng Nabi nyolateun Raja Najasyi. Masya Allah. Kumaha jelema nu kalalafir? Walladzina kafaru ari jelema nu kalalafir mah nu nyekelan Taurat keukeuh, nu nyekelan Injil keukeuh. Agamana terus-terusan Kristen bari tahrif Kristen nawat kazabu bi ayatina jeung ngabohongkeun ka kitab-kitab kurang ka ayat-ayat kurang ka ayat-ayat Allah. Ka ayat-ayat Allah anu agung yakni Al-Qur'anul Karim tah jelema nu kalafir kitu mah ulaika ashabul jahim. Yahudi, Nasrani, Katolik, Protestan. Nu ayeuna eta adalah ulah sahabat kadiana deui, ulah mang deui. Ulaika ashabul jahim, bakal ngerebek, dikulub, dipanggang, disate di neraka jahanam. Na'udzubillah min zalik wa min zalik. Urang mah alhamdulillahirabbil alamin. Sakieu urang dibere sehat alhamdulillahirabbil alamin, dibere jagjag, dibere ngeunah dahar, ngeunah nginum, ala kadar kendaraan keur bogana alhamdulillah, keur teu bogana urang bisa nyewa. Lah jadi dunia masa kedeung ieu, tapi di akhirat tadi geus dijanjikeun ku Gusti Allah jannatin tajri min tahtihal anhar. Mudah-mudahan urang kabehan waya di dieu khususna umumna mukminin mukminat sadunya, mudah-mudahan dihampura dosa ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, ditegerkeun iman Islam mukminin mukminat sehingga henteu kagoyahkeun ku badai-badai naon bae nu datang, sehingga urang kabehan disalametkeun di dunia wal akhirah bi barakati umil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. Wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu mutashabihan alaina fanattabi'al hawa. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Wa shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ja'far Shadiq ucap Imam Ja'far Shadiq ujida bil Husain salasun wa salasuna dhanatan dan temuan kalawan Sidina Husain apa tetelulan 30 tatu warbaun wa salasuna darbatan dan babatan 30 pukulan. Ikhtalafulan perebutan ya ulama fiman qatalahu ing dalam wong kang ngabunuh yang manhu ing Husain faqala bagang ucap sapa Yahya ibnu Ma'in ahlul Kufati yaquluna utawi ahli Kufah kabeh iku pada ngararucap ya ahli Kufah kabeh ing labat innal ladzi qatala al-Husain ing satuhune kang ngabunuh ya ladzi ing Sidina Husain Umar iku Umar ibnu Sa'ad bin Abi Waqqas. Qala Yahya ngucap sapa Yahya wa kana Ibrahim lan ana sapa Ibrahim ibnu Sa'id kang putra nang Sa'id yarwi iku ngariwayatkeun ya Ibrahim ihi ing dalam alladzi qatala hadisan ing caritaan annahu lam yakuhu Umar ibn Sa'ad satuhune kalakuan iku orang ngabunuh ing Husain sabagi Umar kang putra nang Sa'ad. Wa qala Ibnu Abdul Barri lan ngucap sabagi Ibnu Abdul Barri innama nusiba qatul Husain ing basina dan bangsakeun apa dan bunuh Sayyidina Husain
ila Umar maring Umar bin Sa'ad lianahu kana satuna Umar kana iku ana ya Umar iku al-amira pemimpin alal khayal ing atase kuda iku mimpin ing atase jaran alladzi akhrajaha Ubaidullah kang metuakeun ha ing latih sabake Ubaidullah bin Ziyad ila qitalil Husain maring perang merangan ing Sayyidina Husain wa amara alaihim lan mimpin alaihim lan marintah alaihim ing atase khayal sapa Umar bin Sa'ad ki Umar kang betang ki Sa'ad wa wa'adalan ngajangjiakeun ya Ubaidullah bin Ziyad anna ayyuhaliyahu ingata ayyuhaliyahu ingata anda daakeun gitu pamimpin ya Ubaidullah wa yang Umar ar-raya ing negara Rai in zafara bil Husain lamun merkoleh ya gitu lamun merkoleh ya Umar bil Husain kalawan ngabunuh Husain wa qatalahu lan ngabunuh ya Umar ing Husain Bagana pitil kal khayalan ana ikut tetapin dalam mengkono jaran wallahu a'lam ta Allah iku kang mauninga kaum apa kaum min Misra kang tetap saking negeri Misra wa minal Yaman lan saking negeri wa minal Yaman lan saking negeri Yaman Bagana Sulaiman lan nasaba Sulaiman ibnu Kinnah yaqulu nyaritakeun terbunuhna cucu Kangjeng Nabi urang nu nami Sayyidina Husain radhiyallahu an. Saur Imam Ja'far Shadiq putra daripada Sayyidina Husain anu anjeunna salamet lantaran teu milu perang sebab anjeunna teu damang rahasia Gusti. Timbullah ti Sayyidina Ja'far Shadiq para kutubul aulia, para wali, para ulama. Mun saat eta ku Gusti henteu digeringkeun beak kabeh. Sep zuriat Rasulullah. Anjeunna nyarios begitu dibawa mayit Sayyidina Husain seungit ambrang-ambrangan pinuh ku getih. Getih teh seungit, getih teh seungit. Ahli Allah maka kitu. Aya waliullah dibunuh di zaman Syedakop. Ngocor getihna. Getihna teh ngalapad Allah be. Allah, 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 Allah. Masyarakat heran. Getih ngagambar sorangan Allah, Allah, Allah. Nandakeun bahwa di awakna ieu pernapas teh diesiku Allah 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 Allah. Jadi urang lamun nyarita kos kitu kumaha sih meureun tilok ngobrol, meureun tilok ngaji ngobrol nu penting-penting sare biasa. Aju kok bisa kitu atuh per detik alam nangis boga dua alam nasut aya alam lahut pan alam tengah dibagi aya alam nasut aya alam malakut aya alam jabarut aya alam lahut. Urang lamun ngaji ilmu batin teh dipetakeun heula nu bakal disorang ku anjeun teh alam teh ieu alam sekupi naik alam apansa atuh dibejaan heula nu mentak dorekat sapi jelema anu ulah sok ngomong-ngomong torekat ge lantaran mandul kena isin kadengena sebab naon digambar awak teh ye maneh teh ti alam ye mun ieu nu digawean tah ye lulus bakal naik maneh ka alam malakut. Di dieu alam malakut teh alam malaikat. Jadi urang manusia tapi cicing di alam malaikat. Ai alam nasut mah alam nasia, alam manusia loba poho. Ieu mah alam urang. Mun urang kieu bae teu diopenan atuh sakikieuna bae. Dibere ilmu takabur, dibere gagah sombong, dibere jabatan teu jujur. Neraka tah alam nasut. Mun ieu cek guru di pigawe tah ieu heula ieu naik ka dieu bisa maneh bakal pindah alam ka alam malakut. Geus aya di alam eta alam malaikat, saumah malaikat eta
nya nama terus baik ngalaksanakeun parentah Gusti teu pernah bae maksiat seti ketika cap urang manusia tapi aya di alam malaku urang ge osok ngacapan ari bulan puasa teh nya zil mulki wal malakut subhana zil mulki wal malakut subhana zil mulki wal malakut artina sia nya zil mulki wal malakut sia naon artina zil mulki wal malakut atuh teh nya dibaca tapi teu nya subhana zil izzati wal azamati wal qudrati wal haibati wal sultani wal jalali wal jamali wal kamali ada aya alam jamal aya alam kamal sifat Allah nu bakal disorang ku urang jalal di mana kumaha jamal kumaha dibaca ku kabehan bahkan Muhammadiyah ge maca jata mah ti Kangjeng Nabi subhana zil izzati wal azamati wal qudrati wal haibati wal sultani wal jalali wal jamali wal kamali wal kibriya wal jabarut aya alam jabarut aya di urang mah jabarut teh pabrik jabarut alam jabarut teh tina jabar alam pemaksaan Allah artina kumaha teu boga daya upaya urang dipaksa ku Allah lempang asa dipaksa ku Allah diuk asa dipaksa ku Allah nangtung asa dipaksa ku Allah dahar asa dipaksa ku Allah atuh eueuh ikhtiar geus teu main ikhtiar urang mun datang ka alam eta saha eta para kutubul aulia geus teu boga rasa diri nya mah mentak leutik dunia ta hayang ka Mekah Mekah dideketkeun lengkah cek jabarut Allah pan jabar Allah pan aing maha jabar sia geus datang ke alam eta atuh hayang ka mana sia hayang ka Mekah dikeutkeun Mekah tek lengkah tek anu hayang balik deui cek nya ka Cikupa di Cikupa dideketkeun ka pasar hayang ka pasar iya didinya tah loba rambutan Anggeus datang ka Cikupa, yang kemana deui cek eta. Atuh abdi mah kumaha Gusti bae, kerteg sia yang kemana? Hayang ka Bali Gusti. Naon tuh ka Bali? Neuleun nu sataranjang. Ih, ai sia turun deui. Ka alam nasut deui. Atuh sia kunaon hayang kos kitu atuh cek Gusti. Turun geus di alam jabarut. Turun ke alam malakut turun deui ke alam nas loba jasa malaika wali nu turun turun bae teu mamrih mentak sensitif kewalian bisa naik keur lempang keur diuk keur ngaji keur ngobrol keur sare keur maca Quran keur tafakur angkat cet kaget di alam eta ai tapi teh kabita deui turun deui tak istiqomah ya khairun min alfi kawab hese jasa sok bae aya santri ngajar ngaji ya ngajar boga santri 20 30 istiqomah nikmatnya nata boga kanikmatan kajian kuku mage isuk-isuk maca riyad berang sorogan 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 mah kos gitu Pak itu pugu mun kadang kubat terus ngaji teh naon teh sih kos kita mah lanjut teu kartieun nikmat tah datang ke asar salat ngan Allahu akbar eta bisa kitu 10 tahun atau 5 tahun kanikmatan aya naik derajat jol bae Golkar Assalamualaikum salam ulah cicingan ieu kan negara urang tanggung jawabna kan urang atuh lamun kiai cara ricing bae umat teh kumaha jadi kepedulian urang teh diterapkeun agama teh lain ngan di pondok pesantren bae tapi jang umat ieu bahaya akibat kiai cicing bae kos kieu nu mantak hayu peduli geus pokona urang mah niatan lillahi taala Allahu akbar mah sakadar masukan bae mah balik bae nya helanan ke urang gampang ngobrol deui griwel we 2 juta balik nyana gede oge nya ji giraha ka deui nya
Mantep oge. Menang seminggu. Waalaikumsalam. Ngobrol geus rada hangat geus. Rada hangat. Anu tadi atas dohor. Ila manalawi ila amilin wa dan jang pre heula. Kamu 2 juta bagona ieu. Berangkat guys. Iya, peduli. Jadi orang teh kudu babarengan. Jadi orang teh kudu duduk sama tinggi, duduk sama rendah gitu, berdiri sama tinggi. Jadi umaro dan ulama itu aya konsep kudu babarengan. Betul lamun umaro ieu henteu jeung ulama tuh bahaya. Pokona mah lamun umaro henteu dibarengan ku ulama atuh ieu korupsi ngan ulama doang, ngan umaro doang. Bisa gitu bah, aya ulamaan bareng. Orang-orang tertarik. Geus pokona mah teh mah ngadoa bae lah. Engke ieu aya putaran ieu. Naon ngaranna? Itu kampanye. Geus kieu mah asal datang ngadoa balik geus. Ke dijemput geus pokona mah. Pokona geus kakitu bae geus ieu. Oh, naon ieu mah. Penting urang berjuang sakitu geus berjuang kiai. Geus pokona mah. Atuh mangga atuh. Dicabut kuari kanikmatan kiai nu tadina isuk-isuk maca takrib hampang jasa. Paslun tawi ikilai ke ikusi masol ale tetap bilang kuari barang 2 juta jatuh paslun utawi ikilai ke cak santripan heulai malulu heran guru urangnya Golkar eta teh karasa aing mah nyaritakeun teh ulah deui maksudna ieu agama teh lamun kitu ngagarelok eta teh kos kararitu kabeh ge aduh tadi Allah berentah ini bapak kote balaka tak kuari mah gandeng saya geus hafalkeun kos gitulah cak kiaina keneh gandeng cak kiaina geus ngajing soroganna ka ditu geus teu daekeun waya ti sata sarapan teh rahur biku sakang hulu pae albawa gandeng terus naikkeun gaji amil teh dicabut ku Allah nikmat magahan ngaji dicabut ku Allah nikmat salat aja ku batu salat teruskannya ai mama ka mana rapat wih guru urang rapat budak aing getek gede kiai rapat getek geus aing masyaallah karim kiai rapat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun telah mati kiai-kiai yang rapat ajur-ajuran punya tah ieu ulah cak aing ulah ngaraji bae ieu geus ambalaya ka dituna ambalaya cak kiai teh cak usadat cak kiai teh ilu kitu bae ieu teu boga sekupi dia ka sekupi masyaallah karim ya sejasa istiqomah tadi cabut tak ya cerita alam tak jadi bisa bari dahar tapi zikir tapi ulah coba-coba ya mah lain hayalan ke dahar coba majikan lah kak kok dahar sih gitu amat aing luar na dahar aing hati nama zikir pan kitu amat jore ja kadeleuna sia mah teh nyaho aing ngaji di Cilongok cak majikan lah bebeja pan kakula ka haji jadi edan kiai baru ngaji ka Cilongok edan atuh encan wayahna mah ulah heulanan di alam nasut bae ulah sok leulempangan ka alam malakut ieu mah keur dongeng bae aya jelema pindah-pindah truk zahirna kadeleuna biasa bae biasa ngan paling rada cicing bae paling loba di imah bae sibuk ieu hatena ku ka Gusti Allah wayah katatamuan mah biasa wayah tutulung biasa wayah ngariung biasa henteu nyengker eta mah da zahir ieu mantap kudu aya guruna amun eueuh guruna eta kos kitu tah di kamar bae tuh buceun eta mah haji eta mah geus di kamar bae kunaon tuh lain jadi wali jadi kegrogol
guruan awas sing ade besi aya guru ge besi aya nu totorekatan ulah ieu kula ieu mah kunaon ieu lantaran kamari di Jawa Tengah dibawa ka dieu di Jawa Tengah ieu kieu kunaon nyana cenah kiai zikir bae teu urun-urun zikir bae pan zikir mah jadi tumaknina kok jadi edan jadi zikir mah ala inna bi zikrillah tatmainnul qulub Quran teh ngajamin tenang tentrem kok ieu jadi edan ditanya menang guguru ti mana menang ti mujarobat cenah budak jadi dukun kana ieu ulahnya wirid-wiridan nu dina buku teh digurukeun ulah sanajan sholawat sanajan zikir ulah ayat-ayat Al-Qur'an teh digurukeun mah bahaya komo norekat jeung torekat ge jeung deui lah maningan ulah daripada engke acak-acakan engke na neuleun tingkah batur lain ngabeberes diri macaan tingkah batur bahaya tungtuna jadi ngomongkeun batur lain kitu jangan rekat mah lain ngomongkeun batur ngabeberes sorangan engke sinarna timbul sorangan geus datang ka mana nyana lobana zikir ka Allah jeung ngalepaskeun duniatna lain ngomongan batur lain naon kitu ngaranna suudzon ka batur tah eta dina masalah ibadah ka Gusti Allah beki jauh beki deket ka Gusti beki deket beki nyingrai pandit diteropong ke ku guruna aya nu salah di dinya teh toel salah sia lain kitu mentak kudu geus bisa ngaji heula lantaran engke moal kaburu macaan Fathul Muin moal kaburu macaan Fathul Wahab moal kaburu sibuk kunaon ngaleungitkeun ria ngaleungitkeun ujub leuwih beratan keneh pagawean eta batan macaan Fathul Muin jeung kitab-kitab nu saja engke mah ahli tarekat teh maca kitab maca koran ya namang kena kieu geus teu kaca kitab majalah pemembang sanu pingping na kadeuleung macana eta kos kieu mantep ya cekeuna ieu eta ahli tarekat zaman bari teh kos kitu tarolol jadi lain ningkatkeun ibadah endahan loba maksiat entak sing ade ulah ancub-ancub nu kitu engke ge urang saeutik-saeutik ku ngaji ngadenge ngarenyet sorangan hate sieun heula kana haram resep heula kana sorga eta teh kitu heula lantaran urang mah pan ieu mah ngaranna ge TK budak leutik teh lamun dibere bodrek langsung bungeun tapi bodrek sin amis geusina mah akur obat-obat keneh urang gitu pan aing geus luhur mah tadi hayang ka neraka embung hayang ka sorga teu hayang naon jaminan anu mantek sia embung ka sorga cak Gusti Allah asupkeun abdi ka sorga lompat abdi ti sorga Gusti lain sorga harapan abdi meureun sia masieun ka neraka teu Gusti cirina naon sia belum abdi ka neraka moal kudu ngejat saeutik-eutik aja atuh sia hayang naon hayang nu nyieun sorga jeung neraka ka Gusti kiriman aing kueh cucur ku sia teu hayang aing mah kiriman ku sia cincin embung aing mah hayang naon hayang nu boga cincin ta eta dikiriman kue dan lain sebagainya embung hayang naon hayang neuleus senyum nu nyieun kue teduh hatiku bila memandang senyummu masyaallah ta eta teh keur carita dunia. Nah iya Ja'far Shadiq Kutubul Aulia iya horeng Ja'far Shadiq anu timbul ti Syekh Ja'far Shadiq ka dieu para kutub para wali terus ti dieu ieu sumber kewalian teh ti Syekh Ja'far Shadiq tak didele silsilahna ku Gus Dur coba silsilah kumpulkeun muktamar thariqah dibahas thariqah Satoriyah, thariqah Utsmaniyah, thariqah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe.